ieu teh cote arasak di lelebar kieu. Mangga daharan sampu atang menikos anak begu. Maneh maka indung teh kos teu pamali disarwakeun jeung begu indung teh. Boro-boro si emak tuh neneng masih ngambang ge hayang atuh. Kaburu aing meunang sababada nungguan si sadut malaliganya. Kucing karek muncung heuh si sadutin. Mak, Mana aku ngorowokan wae? mak kemana neng? Aya tuh si mama. Aya ana naonan mama tali erek lurah di karep. Mana mah sok gagabah ngomong teh rek ngasuh jeung barudak. Suban teh bosan hirup. Neneng mana emang ngomong kalancep teh sok ka mana wae. Naon atuh adut gegeroan wae. Ngasuh lama jeung barudak. Ai barudakna mana? Tuh geus di walungan, geus tengah daragoan. Ana neng Mila. Cicing mah rek leuweung lain rek mandi di walungan. Rek ngasuh apal neng oge. Cicing neng mah pan rek ngurap daun sampel. Ari kitu rek ayeuna mah. Atunya heueuh ayeuna nyarek iraha. Tuh geus neng mana mah jeung si emak we bantuan si emak. Ambung kapiluan ku Adi. Mah rek leuweung geledegan lain rek ka kebon. Heuh jig atuh. Mak mah ini teh nya. Heueuh jig, tapi kade mun rek hujan buru-buru balik. Mak engke agehan urap. Jig atuh rek indit mah inget we kana dahareun. Sok dibeakeun ku maneh neng soalna. Heueuh jig we engke balik tinggal barang dahar. Mai sampeuna di mana? Pan eta di kolong neneng jeung cau. Mana ieu teh cote arasak di lelebar kieu. Heeh, kop neng dalaharan jeung si Aa nyajang naon. Unggal poe teuing mah tuh mak ngadaharan cote da bosen. Heeh kan barudak ayeuna sina kadarieu uang suguhkeun da moal kadahar. Dengan sakieu mah sampeuna. Da loba-loba teuing mah nyaah neneng moal kadahar. Bisa teu mesekanana. Bisa tuh mak kieu-kieu wae. Syukur atuh kudu sagala bisa da maneh teh awewe. Wih, Cin, nah di mana nah baru daftar areueuh geuningan. Teh nageus kadari tu batil lah tengah daragan. Ini palalaur kanu leungeun atuh neneng maneh eta. Neneng mah geus moal teurak atuh mah kanu kieu mah. Aya gagabah atuh neneng nyarita teh. Pan heueuh mak. Nah mana si sadut we aing mending kesel ya nungguan si sadut. Oh, kehead malah lilat pisan gitu. Kaburu aing meunang sababada nungguan si sadut malaliganya. Oke teh. Eta keur nyantali cin si sadut teh. Kira aku nyantali teh anggeus atuh. Tah langket pisan si sadut mah cin tuh. Tuh tuh cin, karek muncung heuh si sadutin. Mana? Aduh, si kehet kana ka mana wae maneh. Tanggeus jalan tali yo. Setengah poe maneh mah nyeun tali oge sadut. Bae atuh geus anggeus ieu, urang ngalasuhna. Cin, kudu jauh-jauh. Tuh dulu magari hari tengah kita. Oh, matak naon jauh-jauh paneta solo ge loba atuh tah. Mana sakieu mak. Heeh sakitu pan ke urang kalapaan. Mangga daharan sampu atang menikos anak begu. Neneng maneh maka indung teh kos teu pamali disarwakeun jeung begu indung teh. Kapan cek batur ge kitu mah anu beuki kana sampu mah begu.
Eta teh neneng jelema anu teu bersyukur karena dahareun. Berarti anu nyebutkan sampe daharan begu teh eta teh bohongnya mak. Eta mangan saukur paribasa, da Sunda mang loba banyol. Suga neneng mah anak begu hungkul anu beuki sampe teh. Tah neneng matak sing apal hartina teh, da urang teh urang Sunda. Atuh da banyol nah Sunda mah menikah teuingan atuh mak. Pan eta nu disebutkeun bahasa Sunda beunghar teh neng. Aya nu kasar, aya nu sedeng, aya nu lemes. Pan atuh neng mama kekarek apal. Mana Sunda anu lemes, mana Sunda anu kasar. Geuning mak ai neneng di sekolah aya nu kasar-kasar ngomongna teh anu sopan. Pan setiap daerah teh neneng boga bahasa masing-masing. Oh atuh ngarti neneng mah ai kitu mah. Dut. Kemarahan euy si Iseun. Ceu, na kamarana barudak meuni tari Iseun. Puguh keur ngarara sulu mang, dia kasih si walungan. Kana surang ka dieu atuh sugan araya barudak teh. Susu atuh mah ngolotkeun tu di ditu lah. Neneng pamali maneh teh kalanceuk teh, sok teu karunyangeun. Aduh, neneng maneh eta kalanceuk nepi ka kituna. Neneng hayang milu gebonganna tuh diajak mah aja. Pan meureunna lanceuk maneh teh neneng lain erek ulin meureun erek ngalasulu jeung ka ieu mah bari kaleuweung deui. Damun hayang milu kalanceukna teh sok keukeuh tuh da Mang Ajo ari kalanceukna teh. Atuh da mah neneng ek mantuan mah padu milu. Heeh pan leuweung geledegan atuh neneng maneh teh bakat kunyaaheun ka maneh lanceuk teh. Ka sisi walungan mana ceuk barudak ari nita ek disusul aku urang. Lah paling ge kanu purut kamari mang. Ari eta ek nyarieun naon euy ceuk? Si emak yangan ieu yangan sepan sampe. Boro-boro si emak tuh neneng masih ngamang ge hayang atuh. Heuh jig Mang, sampeurkeun sia ge balik naon nyaraneun sampe. Jaba abi ge rek ngurab daun sampel mang. Aduh, menembung kaliwat tuh mak. Gandeng maneh teh pan heueuh rek ngurab. Mak air mah meuni atoh pisan emang aja teh. Maneh masuk ka mana karep ngomong teh neneng? Apaan heueuh katempo ku neng oge mama mun emang aja teh jeung ser-seran. Gandeng maneh masuk aya-aya wae. Oh neneng gandeng kadengeun ge ku ibi maneh hok piomongkeun ke neneng. Heureuk ieu atuh mah aja Geus atuh amang keur itulah nyusul si Sadut. Heeh heug mang. Malah kawe sia karehet jiga nu sugan aing ngalah sulu nu waras. Malah kuntang kulinting di walungan naik naraon marane. Itu tuh Mang Ajo itu, wih. Awasin euy. Ajon. Euy. Narek naonnya euy Mang Ajo neang ka dieu. Alen ka maneh Dut eta teh? Langan kumaha ari maneh? Pan siapa calon pianak kan Sadut jadi melangeun ka maneh. Ya Allah teh bisa kadangeun ku ceuceuna. Geus beges da teh. Hari siap ku aing di teteangan kita tadi kalau ngajaredog di dieu. Aduh. Ngalah Solo mang urang geus teu boga Solo di mah mang euy. Nya ngalah Solo keet sia kalaan di perut kituna batu. Panleuleul lamang urang kakarek kebeunangan caeutik mang euy. Lain leuruh mang. Urang resep memecai yo. Pas budak bolon dia ngomecai. Ya patuh Sulu bisi kaburu-burit.
sok lain kadieu bawa. Lain gegorowokan di dinya. Ah, ieu mah eta teh naon? Iya cuntik neneng potong. Teh sana digagangan mah ku si Aa. Di mana wae lancek maneh aya bisa atuh. Tugan we atuh mah nu kitu-kitu wae mah piraku teu bisaeun. Sok bawa ka dieu sampeuna. Nah, lancek maneh hoyah kieu can balik wae, geus burit. Karege cik teh aneh atuh mah. Betul lagi menang sakieu. Mak, sulun lagi menang saeutik. Bae sadut unggal ge tara loba maneh mah. Ai maneh paingan teu meunang suluh da paingan babaseuhan. Hareudang mah teu kuat tayang mandi. Bersihkeun jeung ka ditu di sabun. Naon mah sia babaseuhan? Mandi meureun neneng lancek maneh mah. Paingan kana neng teu ngajak kitu we maneh nambah yang mandi sorangan. Heeh bae atulah pirage mandi engke neneng mah jeung emah wang kawalungan isukan. Ah, embung mah masuk minta nyesel. Ai enggeus atuh naon. Rek barang gawe kawalungan teh neneng. Mak pan rek ngurap daun sampe. Eta ge can asak atuh neneng nuntut hiji-hiji. Pan balik keuretan mah daun sampena bari cicing. Dut ai barudak ka mana? Itu di luar mah. Sina kadarieu cenah nyaraneun sampe. Sampeuna ge can asak atuh neneng. Oke, pan ke mah asak atuh mak. Nya kamarana barudak teh tiiseun. Sugan teh kamarana cicing wang nyaraneut heula sampe. Heeh, cek duh urang aya pisan barang dahar pukus cek. Heeh, cek keur nyopan heula sampe. Aya neneng ka mana? Cek Pan eta si neneng di pipir hawu. Aduh neng, ulah remongan wae bisi renghek. Renghek keneh sia kehed ah. Sama eta mah geron. Si Kowi jeung si Mocin di laluar. Sugar teh areueuh mak. Si tadi ge aya di laluar. Geus burit mending wang balik ka lain mah lah ka deui erek. Atuh yucin urang ge can salin wang ke disaralin ka dari deui wang ieu sampe beureun yuk. Dut. Urang balik ke lah burit teh engke ka dede, ke salin ka dede. Urang ge balik ke lainnya ganti heula baju ya. Sok atuh tapi ulah lila bisi kabur beakeun sampeuna. Ngagehan we atuh kehed si teh. Oh, sia mah nyama ngagehan ka urang sia teh. Cek, wing balik ke cek. Ajig atuh aya rek baralik heula mah. Engke ka dieu deui. Ya cek. Cina erek kamarana. Rek balik heula neng geus burit can mandi puguh engke lah ka dieu deui. Lah maneh cin biasa ge tara mandi. Eta si neneng ka urang teh padu wae ngomong ke neneng. Jika tuh erek balik mangan ulah lila, pan itu sampe tere asak. Oh, moal neng erek mandi unggul erek disalin ke ka dieu deui neng. Khawatir nampok ka panaruga mah barudak teh. Nan kadang sok atuh pas sebelumna barudak teh. Ah, sampai bisa